Waalaikumsalam. Punten tiap Mangga. kumaha carana supaya kegiatan pendidikan di Soman 1 teh bisa dipikaresep ku barudak atanapi siswa di sekolah. Alah, balasan eta bapak tuh bisa, kan bapak sok nyarekan pan, baru lagi sarieun ke bapak teh. Siga kana lamun supaya baru dak resepen ku bapak kudu diberi jajan janji. Tuh ikut atuh. Kunaon sekolah kudu jadi tempat anu dipikaresep siswa. Tah, supaya barudak beunang. Meureun eta oge. Barudak dari lila di sekolah sabab deui jam 3 pan diajak teh. Lamun teu sepun barudak kan kalabur nih biasana ge. Datang hese balik teh di tengah-tengah rumput. Itu supaya betaheun. Oh nya. Terus kumaha carana ngumpulan siswa nu boga masalah dina kegiatan pendidikan di sekolah? Tangkep ditungkulan teh kan gitunya. Kudu ditangkep supaya gimana ungkulan itu? Kumaha carana ngumpulan siswa nu boga masalah dina kegiatan pendidikan di sekolah? Nungkulan naon? Tuh, berarti teu paham pertanyaannya nungkulan naon? Nungkulan teh naon cing? Yang harapan Siswa nu janten pada saat aya siswa anu bermasalah dipasihan terang aturan nu kahiji nu kadua dipasihan terang langkah anu leres lamun keupeuteun binasakeun kasepuhna binasakeun naon bener terus nanti Teras kumaha pangharepan? oh ya deh ya Teras kumaha pangharepan dina kegiatan pendidikan sekolah ka payuna? pangharepan anak nya barudak kudu pinter kodek pinter nipu ke kedua nipu ka hoream pinter kodek tina kata beneran. Terus kumaha supaya siswa teu gampil kena masalah di proses kegiatan belajar di sekolah ngabosankeun? Nya kudu sesuai aturan nu kadua nu berikutna kudu suasanana jeung lingkunganana nyaman suasana sagarupana pokona mah sok nanti Apanya tetap sakitu wawancarana hatur nuhun. Punten ngawagelak. oh sami-sami teh sawios Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam